Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadithu ba'dukum li ba'din adu. Ya Allah. Qala lahu sa'al Gusti Allah. Ihbitu beraturun aranjeun. Tegasna Nabi Adam jeung Siti Hawa. Bimashtamaltum alaihi min dzurriyyatikum. Geraturun aranjeun kabeh wahai Adam jeung Hawa. Jeung turunan-turunan anu dibawa ku anjeun kabeh. Sok geraturun ba'dukum ari sebagian aranjeun kabeh tegasna ba'du duriyat sebagian titurunan anjeun libatin ka sebagian negeri eta atubun bakal pasehat. Soal pasehatnya padahal manuhur kabeh saturan kanjeng Nabi Adam. Tapi cek dina Quran itunya Pak Dukum libatin atubun. Ada sebagian aranjeun kabeh tugasna sebagian turunan kanjeng Nabi Adam libatin ke sebagian dari eta adabun jadi mus pinduni batihin ba'ud. Desok aya nu dolim sebagian jelema ka sebagian tadi. Asea walakum fil ardi mustaqarrun. Walakum jeung eta tepikeun aranjeun kabeh wahai Adam Hawa jeung turunan aranjeun kabeh fil ardi di muka bumi mustaqarrun ya aya tempat cicing maka istiqrar geus disadiaan tempat cicingna aya wa mata'un oke kasenangan kabungahan aya bumi teh ngan ilahinin di bumi mah sementara masalkul ilahinin datang ka nepikeun ka habis waktu
wadi fihi ajalukum datang kabeh ajal umurna sok kami ditempatkan di bumi dibere tempat cicing dibere lupi kabungahan ayah di bumi teh bisa bunga baik ngan datang ka ajal datang kabeh aku qala lahu Gusti Allah Ta'ala fiha tahyauna fiha di bumi eta tahyauna hariru barajan kabeh wa fiha jeung di bumi eta tamutuna itu parae harajan kabeh wa minha jeung tina bumi eta tukhrajuna bakal diudangkeun harajan kabeh bil ba'si ku diudangkeun ti pakuburan ke ya bani Adam wahai bani Adam incu putuna kanjeng Nabi Adam wahai turunan kanjeng Nabi Adam qad anzalna geus teman-teman nurunkeun kami nu agung jeung Gusti Allah alaikum ka anjeun kabeh libasan kana pakaian khalaqnahu lakum tegasna kami geus nyieun kana eta pakaian pikeun anjeun kabeh ku Gusti Allah teh dibere fasilitas kahiji dibere kabisa kadua dibere bahan ya sehingga bisa nyieun pakaian da aya kabisa ur bahana moal bisa ya aya bahan itu bisa moal aya jadi pakaian jadi ku Gusti Allah teh didamel pakaian teh dibere sababna aya bahana dibere kabisa iwali anu bisa nutupan iwali anu nutupan ieu pakaian teh sawatikum kana gogoreng anjeun kabeh warisan oge jeung jadi naon aya warisan teh wa mayuta jamalu bihi minathiab baju nu sok dipake gigindingan gagayaan ya jadi dibere baju ku Gusti Allah teh dibere baju dibere bahan jeung dibere kabisa ngeueun baju jang nutupan orang jang nutupan awak oge di samping eta teh jang gagayaan aksesoris jang gagayaan jadi pan lamun aya nutupan atuh geus padulus we nya teh ieu ya halungkeun oge seni makanya warisan mah jadi jangan menggini jangan gaya walibasun taqwa jeung ari pakaian takwa tegasna al amalu sholeh ari amal sholeh wasuful hasan tetenger anu bagus ya itu zalika ari libas takwa khairun lebih bagus numpang alus-alusna pakaian nya numpang alus-alusna pakaian takwa ya pakaian takwa nanti lamun bajuna make baju teh sesuai perintah agama ya ngalaksanakeun perintah Gusti Allah dan dititah di baju teh ya namun bubulucun teh 2 rakaat teh nah di samping eta di bajuan deui awakna teh kunaon ku amal saleh ya ku amal saleh jadi tutupan kagorengan pamasiatan tutupan ulah pikeun ka kagawean ibadah urang teh terus kehalusan dipakai amal-amal soleh teh ya, sehingga halus ketempatna ya jelema nu tukang amal soleh kan halus ketempatna teh ginting jadi lambang meureun rajut teh bisa disebutkeun nama ya. makanya
libas takwa. Zalika khair itu halus-halusna pakaian itu pakaian takwa. Lain baju takwa, baju koko lain. Hari baju takwa saya pang halus na baju. Baju takwa itu macam koko apa baju takwa itu lain. Baju harus sesuai perintah agama, perintah Gusti Allah. Baju lupa halus sama nukitu. Ya, baju secara lohirna, baju secara batinna. Zalika min ayatillah. Zalika tahari itu takwa. Itu min ayatillah. Adalah ini kudratihi. Zalika hari itu Pak di sadiaan bajunya juru kabehna tadi. Disadiakan tempat cicing di alam dunia di bumi teh ya. Ada dari kadun ya teh urang teh lain dipicen lain tapi ditempatkeun dipernahkeun. Ya. Kanjeng Nabi Adam diturunkeun ti surga ka bumi teh kadun ya ka dieu. Eta teh lain dipicen lain dibuang lain. Dibuang mah geus karepna teuing ya. Tapi kumaha ditempatkeun tempat cicing aya, tempat kahirupan aya di saya. Ada beda meunikeun di surga jeung itu. Ya, jadi lain dipernahkeun lain dibuang. Lain dibuang mah geus bae. Lur bae geus kitu lain. Gusti Allah tadi dicaritakeun ayat nu sejeuna walakum fiha ma'ayish. Jang sempat jang kahirupan bisa diangkeun gitunya. Jadi aya sumber-sumber kahirupan bisa diangkeun. Anu resep tani bisa pepelakan gitunya. Anu tukang non dinyokotan kakayan aya di bumi barang tambang barang segala rupa disadiaan. Naon we pokona disadiaan jalan kehidupan. Jadi ditempatkan di dia di bumi segala rupa disadiakeun ku Gusti Allah. Betul teh. Lain di dua. Ditempatkeun manusia di bumi ieu. Ya, diturunkeun ka bumi terus disadiakeun segala rupa, dibere bisa ngieun baju, dibere bahana aya itunya. Bahkan baju rupa halusna takwa bisa jelema teh ngieun baju takwa teh. Ya, ngieun baju takwa teh bisa diusahakeun betul. Naon ngaranna teh mampu. Eta teh min ayatillah. Itu dina sebagian tanda-tanda kekawasan Gusti Allah. Kawasan Allah ngin seperti itu manusia. Itunya dibere ilmu, dibere bahan. Gusti Allah dikitukeun teh eta teh la'allahu ya zakal asalamat ya tazakkar. Supaya bukti in cukup ada teh eta ya zakal. Nah, ditutur sehingga jadi iman kan itu. Nah,